Gini musik keneh ngojek. Kocena kamar marak nyaleg. Wah, si Gana yo mah rek ngojek balik kampanye. Naon sih Bu? Nggak satu, rek naon Ibu ka dieu? Nyarek ngojek atuh. Mah nyarek anu jangkrik. Nyangga satu. Bro naik. Nah, tadi tanya heula teh ka mana? Sok manyang ge teh. Malinit ini coba juga kamari. Arek ka restoran abdi teh. Hayu. Mana can pernah nyada hari restoran? Encan. Iya mah. Cobaan atuh dah di restoran lah apal. Embung mahal. Sama mahal-mahalna oge. Mati aku kudu ngadual imah tuh. Yeuh, jadi anak muda mah kudu berani mencoba banyak hal. Karena boga pengalaman. Karena aya caritakeun ke anak icu. Lah. Ulah abang kana cicing di kampung yeuh. Dikatakan saandaang di restoran. Sekali-kali mah cobaan. Ajak kolot. Areueuh kolotna oge. Nah ke mana? Emang ngalas hulu udah teu beuli gas. Bapak gering geus satahun teu bisa walakaya. Masalah Bu, bro ayo rek restoran mah dianterkeun. Sakalian abi ge rek dahar di ditu. Kabeneran ti isuk can dahar. Mana dah hari restoran? Siapa tuh mikir? Sok itu kolot di puho oge. Da angga mah di kudu di restoran. Hor ari Ibu. Di rumah saya nawe ulah nganggu kana gengsi. Sing karunya ieu ka kolot. Bisa we Ibu mah kabatur. Ibu ganu sarua balangsak balaga segala daang ka restoran. Nah, sano nek daang? Ibu rek naon atuh ka restoran? Abdi mah rek kuli.